Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng anu gaduh channel Bodor Wakijan. Sate acana kanu carita urang ngopi lalur ngopi lanya sok manggah kasadayana dihaturanan ngopi supaya caritana rada semangat saeutik. Anu acan subscribe anu atos atur nuhun. Ayo urang kanu caritana langsung bae nya. Nyaeta abdi bade carita Wakijan naik mobil jalan-jalan naik mobil. Wakijan jalan-jalan naik mobil. Nah, apan ari aran jalan teh aya Jalan Wahidin, Jalan Sudirman, Jalan Cipto nya, sareng Jajabina. Nah, si Wakijan teh naik terekel bae naik mobil. Nah, di jero mobil teh geus aya 3 jama. Tah jadi opat sareng si Wakijan. Nah, ayu naik mobil gujrag-gajrug geruat reot naik mobil angkot bae pokona mah si Wakijan teh rek jalan-jalan tah nyeng ren tidit Wahidin ya Wahidin pak nya Wahidin oh nya mangga pak ada kiri Wahidin mangga pak Wahidin pak nya Wahidin turun kucruk mangkat di mobil tarik pir cok naik nate gajrug reot tidit kata aya nu meuntas ada klakson aya nu meuntas tidit atau aya nu ngahadangan kendaraan. Cipto ya kiri pak Cipto pak nya Cipto mohon mangga pak turun bae kucruk Cipto mangkat ditarik wir tidit anu lewat biasa anu nyebrang tidit nah tidit eureun deui Sudirman kiri Sudirman pak nya mohon Sudirman sok mangga pak tinggal si Wakijan sorangan ngajero hati si Wakijan deh geuning aing teh digegero si Wahidin enggeus, si Cipto enggeus, Sudirman enggeus. Aing teh digegero geus jauh mun ieu. Cenah. Noel kakek nek geuning aing teh gegero kumaha nya Wahidin enggeus cenah. Cipto enggeus, Sudirman enggeus, geuning Wakijan encan cenah. Ari hayang aing mah Wakijan aing teh turun meureun goblok si nek cenah. Aduh Wakijan sia main ngajongklokan dulu aing bae sia cenah aing tetep si Wahidin digegero si Sudirman gegero si Cipto gegero aing mau aran Wakijan cenah tadi gegero gegero aing Wakijan aing da eureun Wakijan mah mohon meureun aing teh kitu mohon Wakijan aduh si Wakijan atur nuhun kasadayana atur nuhun tos ningali video abdi ku sabab ieu mah carita nya nuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan anu lepak ti abdi anu kurang enak nya intina mah ieu mah carita saukur ngahibur sadayana anu tos kahibur ku abdi mangga di subscribe insyaallah abdi bade ngadamel carita-carita deui anu leuwih lucu Wakijan anu sanesna ku abdi bakal dicaritakeun sok mangga anu gaduh carita Wakijan komen di kolom komentar kirimnya ke YouTube abdi di komentar.
Hatur nuhun anu acan subscribe sakali deui subscribe, anu atos hatur nuhun. Semoga sarehat selalu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng channel abdi nyaeta channel dongeng urang Sunda, wakijan urang Sunda. Anu acan subscribe anu atos hatur nuhun.